A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi urang neraskeun nyata pangaosan kitab anu minggu parantos kalewat, nyata dina wengi ieu diteraskeun sakumaha anu tos diterangkeun dina ieu kitab Tambihul Ghafilin. Mangga urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala man daharo annasal hismi fal godi wa dawaul godi al karobu wa ba'daha sitrun wa dawauha annasul hinti. Wa qala lan wis ngucap ieu kaul yajibu mandaharo sapa wong kang nyatu isiman annasal hismi ing kejo hasem palgodi mangka nyeribet teng isiman wadawaul godi lan utawi ubare nyeribet teng al karobu iku daun karebak wa ba'daha sitrun lan sawisana nyeribet teng isiman sitrun mangka sinaret isiman wadawauha anasul hinti lan utawi ubare sinaret iku kejohanet. Tah kitu eta. Jadi sakumaha lamun tos cager ku kejohanet ubarana ku rokok. Margi namung sakitu dina pangaosan wengi ayeuna pamugi-mugi aya manfaat jeung barokahna kangge anjeun-anjeun sadaya khususna ka diri abdi pribadi. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nasim abdi nyuhunkeun dihapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.